Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon mitra Ek Radio tepangdangu di Go Spesial. Sonten ayeuna teh dinten Sabtu kaping 5 Februari 2022. Sakumaha parantos diduhikeun ku Neneng Bona di share di Facebook, teras oge di grup di WA rehna danget ayeuna teh mitra Ek Radio Neneng Bona kakamuan atau napi kasumpingan ku seniman anu parantos parantos moyangnya sanes moyang tabuh dalapan ngadon capago cingogo diburuan sanes tos moyangna tos direk supados teh ye kekeselan kumaha anjeunna ge tos renyah-renyoh sanes renyah-renyoh atuh Neng nya tos teu kieu hoyong nyarios kumaha ateur ninggal maik hoyong gajeul-gajeulna pami di panggung mah. Assalamualaikum Teh Yeni kumaha damang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Neneng Bona alhamdulillah cek dua ringkas baik daging pahang tulang para rezeki jauh balai didoakeun ku Teh Yeni. Sawalana Teh Yeni oge alhamdulillah. Tiga nama. Nah, 3 rut teh sabaraha? 3 rute tabu 10 panginten tadi. Naik ieu patarosanana Teh Yeni 3 rut A naik odong-odong, B naik dokar, C naik beca. Atau napi D salah semua. Salah semua. Ya biasa ada bakal salah. Itulah nyenak mobil. Yang iya itu mah yang lucu gitu kan. Urang teh tapan Teh Yeni yang tadi Go Spesial. Go Spesial tapi dengan lagu Sunda. Misalnya nenek sebagai gadis suci yang belum tak pernah limbah polusi, tapi Teh Yeni wanita yang sudah tidak suci lagi. Kenapa dikatakan wanita yang sudah tidak suci lagi? Why? Sebab sudah menikah. Terutama sudah beranak pinak misalnya. Mendidik Gajah Pati beranak pinak. Mengatur satecang di kawitan bilih bade silaturahmi terutama ka seniman atau napi sohib ka aki nini buyut jeung ngawaren kakait siwur mana Wilujeng Sultan Kang Sadayana lagi wargi anu aya di Jawa Barat khususnya anu ngadalungkeun 86,8 FM Radio anu di beralamatnya di alamatnya Buah Batu nomor 138 di lantai 3 sanes di lantai 12 sanes lantai 3 mohon tadi upami apingin ngetan antara pireneng memantau gitu dari kacamata kuda ya. oh Neng kacamata kuda tuh kacamata BL bener Iya maksud kacamata Teh Yeni begitu Teh Yeni Arwan pada naik ke lantai 2 mitra ambil-ambilan mundur deui duka leuleus tuur mundur ambil-ambilan gitu tah alamun upami teh ditahan ku pengawalna mah sigana langsung dibubrak dicengkang lantai 2 salah di lantai 2 balik ke lantai 3 ngosol deui wae rincuk teh deukeun ka di sana tak tek-tok Neng tong mitna sakitu nerlang teh gitu Teh Yeni Teh Yeni supados mitra oge manggung manohnya Teh Yeni teh upami telepat mah kamungkur mah mami itu sareng grup BBR-nya ya kan saya wae sih itu teh anggota grup BBR teh panginten sadayana ge uninya anu hiji mah Iis Ariska BBR masih aya nya masih komunikasi masih kontak pun anjeunna teu aktif nuju masih kene tanpa belata ngantosan wangsit di Mbah Jamrong teh Ariska mah anu kadua panginten pribados Yeni Arwan panginten anu katilu nama Neng Henti, Putri Intan, anu ka mohon kantos sareng Neneng Bona, anu ka opat oge kantos sareng Neneng Bona, Teknika Arsela di Cianjur ya di Cianjur teh ya. Anu kalima Teh Aas Ariska, teu hilapnya Neneng hapunten. Teh Aas Ariska, teras Teh Yuli Arta, Teh Elis Arci, Teh Ayu Mataroda. Saris mata sapi. Sanes. Telur eta. Masalah tinggal bodor gitu. Ngan kumaha usum hujan, serang usum hiji jadi tiis, capek gitu. Next.
Lanjut. Next teh saya tadi teh Teh Yuliarta. teh Ayu Mata Roda. Anu enggal nama teh Emma Ardana teh Erna Arsilia anu Gapura Cinta paling runingan sadaya. Ari teh Elinur Teh Elinur kantos lebat muat waktos lagu anu hoyokan anu seueuran lagu mata-mata pamit utama. Terus selanjutnya Komo Abi, pelakuna itu siapa Komo Abi? Tapi kita di malu mitra, kembali Teh Yani Arwan. Teh Yani Arwan bukan gadis lagi, nggak seperti dulu ABG. Jadi Aritos turun, ya mana? Entah terjebak turun misalnya maksud teh turun dia, nah turun selera makan. Oh, terjebakkan turun besi tapi mana demi? Nenek hilap begitu di kakak teh Upit Fitriani. Oh, kita mitra upami wanita atau lelaki yang sudah turun di nahate mah nyebatin mesin sih kan tadi popcorn gitu bisa singgung turun selera sok kayu teh babari pohok babari hilap gancang pohok eta penyawat anu tos beranak pinak mah benda sangan yang bona nya komo kalau laki ganteng kasep borondong terus oge ka pamaget anu dompet matet anak tunggal warisan naseur cacar berpengalaman dalam bercinta wah neneng mah emut kalau laki gitu mah jadi lupa ngana dicabak teh abdi mah kalau laki mah ngopepang tangan teh upami na imit na ngajenol nya abagel nanti dompet matet upami kertas lebetna kumaha enggak beda merasakeun lagi antara kertas dengan beureum anu beureum benten eta na feeling si tangan teh bawana teh hoyong modok gitu tapi upami dilebatna kertas mah teh bawana teh abdi hoyong ngajongklokeun eta lalaki gitu buah nota bon sorry apa gitu nah ini kayak orang latih geninya karena orang sangakeun nya teh itu radio ya aya lagu di Teh Yani Arwan tahun sabaraha yang terang nya ya sekedap seuseut mitra dia abdi kerasan aya dua lalaki eta nya nu hiji lalakina duka lalakina masih kene suci duka tos eta duga ternoda ku limah duga terserudu ku lembu duga kasenggol ku matador jadi benten sih lalaki nu suci sareng lalaki anu parantos teu suci bentena kumaha dina jalanan ngageang siga gaduh bisul beunyeur atau tapi rada ngesot gitu eta anu terus ternoda eta teh eta teh upami pamaget anu masih kena suci mah dina jalanan teh acerig-acerig jiwa pocong eta bisa ngabenten ngeunah teh hari-hari istri kumaha ayo mau dibartos-bartos lalaki bukan kakeun lalaki anu gitu aya lagu itu judulna teh kami sangka ya kuis kedap dinya mitra oge teh ini selain nomor telepon kemana sih telepon langsung abal kanu 022 87 hiji salatan genep dalapan terus ieu upami hiji deui WA sareng telepon iya boleh mau kasinggung terus mau merasa tersaingi upami neneng dibantu tapi tidak pakai bahasa Sunda dalam Indonesia tidak baik kumagi neneng gaduh kabogohnya eta orang itu teh mana di Timur Tengah teh orang Libanon kedua abdi gaduh kabogoh mantan nyata orang Las Vegas dan terbiasa bahasa Sunda tapi nggak mungkin ngalaman streaming di www.etradio.com atau tapi di Play Store di download nyata ketik Radio Bandung paling nggak bahasa Inggris bios jadi upami bani nelfon ka 0 tutu 8 7 3 1 1 9 6 8 neng aya tutu neng aya ge 21 Yes, kumaha abdi we pokona mah jero tutu laras teh. Nah, di kumujing ke jiga ieu teh, jiga teh jiga sebenarnya teh jiga sebenarnya teh upami jalmi salat teh ngaledek, abdi nyebatkeun tutu teh kunaon sih? Sanes maneh teu ngaledek cuman tutu. Ya nah, lepas teh atau kena 20 itu. Oh, tapi yang tutu. Iya, bisa anu ngaoskeun abdi, nu siaran abdi, ngangelame abdi. Memang masalah bagi Teh Yani. Enggak kan? Telah gung memang astana neng
hadiah. Amin. Itu aja neng bola kamu dilawan aku babakin nyegah gitu kan gitu itu lagunya kamu sabar kira-kira emang kan itu sekejap nyeta lagu nate kaedanan tapi Kang Madun Kemarin itu tahun 86. salapan genep akhirnya 2022 sabar tahun 20 tahun tuh mita upami dina garis mah tas matang ya mata kebayang eta laguna tahun 1880 genep akhirnya tahun 2002 tapi suara teh ini minta teka tinggal gadisnya tetapi ketinggalan seperti emak-emaknya pemina ninggona usia 80 tahun 70 ge bakal kieu we mari gadis suci mah suara marobah kedua ninggona mah berdarah biru jadi itu upami sanes mah beuneuh seperti teh ini nya upami naon teh kagencet kupanto beuneuh pasti atana biru upami ninggona mah berdarah biru teu percanten sok sana ka dieu ti PMI jelas kulitnya ini ke berdarah nenek ambil pasti biru karena berdarah biru wanita suci yang belum mengenal nyata kes bukan mengenal laki mah bobogohan mah sering teka itu malah diacak tapi mah bobogohan orang Cikungkura orang Cenok nu di Garut teh kan aya kampung Cibakok mohon aya di dinya nah lagu mujinya memang namanya nguping namanya ngadamu nah orang iya Cibakok kampung Cibakok teras kan kayak ya kameramen terus yang kedua neneng bona belum pernah yang namanya kenapa disebut gadis suci belum pernah yang namanya ngamuan kesang lalaki can pernah abdi nguping terap lalaki ya karena gadis suci terus can pernah oke abdi nguping sisi dua lalaki tapi upaminya bak tarang lalaki teka etan tarang lalaki jadi dicabakan mama terus teka etan aja justru begitu lelaki dicabak tarang apa kita langsung aja nanti ngagali sampo dari naon beri kuramas kunaonnya cucu kuramas ngabodorah nenek ngabodorah bisa nah ini orang sangat kenal lagu Bang Madun ya tetapi go spesial tapi saya cocoknya sih jadi dua di teh yang di atasnya orang Cibaduyut awan enggak orang Cibaduyut yang balik kali mah orang Cecentilan kita nanti jadi mitra kalau nanti teh henti sumping yang satu gadis suci yang dua gadis wanita expire neng juga batu-batu neng juga kecap expire